aing itu bapak aing nek disuntik. Banyak disuntik. Mun sagede kitu jarumna. Gusti. Wah, cilaka. Pak beulian Pak. Kena pasrahkeun Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot eta teh bakat penyeri. Eta teh. Pasti Ya, akan luntur dulur asbaraya. wah tedulungan teu baraya. Leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna. Edan Edan aya ningali teh. ciri eta. Barakada. Boga dunya sakumaha karenah aya nyaho. Sadagara Duarwati ku aing diserang. Maju itu perang jeung aing. Atupun kitu deui ieu Dewi Siti Ragen Des. nalagareng kabungahan jeung kabagjaanana teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Ieu ge ku sumpingna ieu Prabu Batara Kresna kali Gatotkaca. Gareng mah tingali geningan dunungan parantos sumping buru-buru pencit hayam. Allah neng bagiakeun dunungan dulu. Atos makan tun di kulub. Di pais renya. Nanging jeroanana mah keur areng. Pek tenan naon. Karesep kana peuj. Kakang Semar. Deting panutan kalbu kunjungan kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula Kakang Semar Badranaya nyiar-nyiar pikamulangeun kudu kumaha atuh kaula ikhtiar mangawilujeng sumping dunungan Gusti Batara mah bener Bapak nuju ulah tarik teuing keur tibraja bisi kagaruan mangkaning karek ayeuna tibrana tereng kalian paeh jeung ngaripukeun wae mah lo aing mah
ngaturkeun semakaturan rawuh Gusti. Nuhun ditampi aceh damang. Aya hebat nanging ieu kumaha pun lanceuk kaula nuhun. Teu. Kawarsana yeuna dinten ieu jam ieu tiasa sotek kulem. Ngaturkeun semabak tos Gusti. Reng nuhun reng cageul. Sae juragan. Diantos di kamari. Ngan karek dieu pan ngariung mungkulung lagi. Duh, laras. Ieu pun bapak kulan. Kedak kumaha ieu ai bade di ruang da masih kena aya napasan ku abdi teh. Geus. Pika polos gitu si garek. Nulungan juragan anom ngahaturkeun semakaturan rawuh. Wa istri nuhun wa. Duh kan. Sempak kapiatur kan. Nuhun rek. Kumaha rek? Nu mawi cici abdi teh ieu teh nete semplek nijak semplak ieu bapak gering. Tatanen pareng tuh ka ala. 2 hektar tuh ka ala. Nah, nya di ala we kudu bogana. PGT ingat waduh. Iya. Iya pun bapak untuk damel. Nyanyautan Mas Tio, Mas Takana dina juru, Mas Tio socana berapa tuh? Iya. Pergi baru. Mau nyewa kain ngetan kafe. Gus. Kenal kali om gede kain man. Barang dinding Tupi kunanak dawala. Ayah. Semak kapiatur mah. Nah, dikitah teman menimba jadi behul sesuatu jauh. Rumah mah seueur kajadian mangkana teh ieu teh nate semplek nicak semplak. Kumaha kentang diganggu tertibra. Alhamdulillah meureun nyarina hirang teu. Dikasakeun jang. Reng. Hadiah Syah. Nah, saya teh koslin kalanceuk ke kain teh. Lain mah ditidak teh ngulet. Lain ngulet meureun. Mangge naon sia di jalan lila-lila teuing. Hampura reng. Lupa kejadian itu bukan teh. Teu kabeli teu hayang martabak teh. Asaha me apa duitna teh? Kasih goblok. Dicepot. Masalah deui. Cuma kapiatur dah. Nuhun jang. Ieu bapak mah. Tibrasa rejang. Tong diganggu. Wah. Nah, si Caduli Jek si Tewala duit pihak usia untuk diberikan ke martabak. Lain, nah si Tewala nggak dukun lah ya. Itu diuk-diuk untuk masya. Udah kerja di kursi karimah. Dalam tampak leukeun. Oh. Katuna hersaija keun bae tong seunteung reng tong ada kena disuguhan kamu mah Halus saya disuguhan mah cai kopi cai teh bae mah
geus entong rentong ya kudu Saya ayam beda saya aya da salila diri itu teh kana teh hanaang atuh tong make jeung kursi pasakeun kitu ini buru-buru nah cai goreng-goreng bulu ayam goreng. Bro, naon sih tadi urang aing wae kitu tadi Dendam ke dulu ya sih. geuleuh si atuman bro si cepot disiksa di bibir kelakuan si eta mah tara ngalawan ku si gareng mah Kasihan. Jangan mana teranggas. lain tara ngalawan aing si eta mah sok bobogohan bobogohan teh aing kehees nih nyaho-nyaho aing jadi gantungan dulu kaulanun Gusti berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana koka sumpinganana semakaturan rawu nuhun aji nuhun ya bilih koma bapak empa hapunten abdi nya sabar lat sabar sararea lagi bakal ngalaman ieu kejadian nu sarupa kieu dan sarana beda-beda sungguh pulang hapunten tina dosa naon pun bapak dina waktos sasarengan kapungkur bilih kasinggung Pilih kuciwa. bilih nguciwakeun dina salebeting abdi pengabdian boh ka nagara boh ka bangsa pulang ya dihampura doh lah dihampura nuhun akan Ulun kumaula. tadi nama pun bapak teh bade diasuransikeun pulang nya nanging da di mana artosna tuh Ya. Kan bayar. yang sadaya-daya kaulanun kedah kumaha ieu pun lanceuk dilanongan mah dilanongan seueur nu ngawartosan sadayana dilaksanakeun nanging daya perobihan pisan kaulanun Diajar beli kana waktos. sadayana oge daya nu mati cenah kedah kubodogol cau Belaan satanggungan ku abdi di Allah diperehkeun. nya dibebok ku abdi dia angge balur kasalayan dipopokan nya kalah jika jomi karena naon-naon dibalurkeunana kata tangga mun disempet keneh ya Dina ge balungan deh tidak nguting ada aturan. Gatot kaca taulan Gatot kaca taulan wayahna sanajan keur tibrak ka Kang Semar pindahkeun ka mana mah dibelah ditu tadi katinggal ku aya tangkal kai anu gede tau saranekeun dinya cenah kapoe ieu kadegan pun bapak mah kulan bujeng hingat seun dicanak itu ku abdi katoe pananganana ge ngoceak teh aing nuju karaos teh Koromu. dalinu sawak-awak panginten ya yang cageul mah wayahna we meureun ngiringan gua sok aceuk kaula nun bade dikumahakeun keun urang lanongan ku kaula nuhun kaula nun raka Mataram nuhun Susuganan itu mah. maksudna heula cai nya tetap engke di mana parantos damel panginten wayahna we ku cai haneut tibakna
bisa sangke we kuidep disangke we saya malah sangke deui we launa yang patelalinu naon ieu teh wayana wa alah tong dicabak jadi jang alah cicing dek diubaran pot cicing dek diubaran tak kekojakan oh di pangku dan nyeri meren tinggal ini kan bapak aing paling ditinggal kan untuk kasar ko aing oh nah tetep aing mah ayah kanya ke kolot ayo omongan itu wae tinggal itu aing mah temenna benar-benar jadi sang nalendra Prabu Batara Kresna iya ini nyana pusaka jata sakra hudaksana iya ini mudah-mudahan pejalan iya bisa rengse segala rupa pasoalan anu kealaman di dandara ya kulaan ayam naon akan tanya tuh bapak aing nek disuntik banyak disuruh mana sagedek itu jarumna Gusti wah cilaka pak belian pak kena pasrahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un nanti akan dan nyeri na bakal leuwih atuh aing ngaran-ngaran maot eta teh bakat penyeri eta teh pasti ya akan luntur-dulur lah sebaraya wah tedulungan ke baraya leungit pencakaki teh dunungan teh naon paeh bapak aing ayeuna edan aing tinggal itu ciri barakada boga dunya sakumaha kalina aya nyaho sadagara Duarwati ku aing diserang maju itu perang jeung aing hari omongan ada udah suara suabanana balik wae balik dek kumaha bapak urang Gusti lain seuri keren abe cager lamun teu cager mun teu cager pasti meureun maot waduh ya singkil tadi asupkeun deui yeuh reng haling reng abe cager saling ya siap kalian deh blok dari itu blok karunya ku polosna si gareng sumohon mana teknik kumaha kejang ieu kaula Gatot Kasawa ayana nyeriara tenang amuring yang tangkos uang benas tika sayang tumampa iya sakra udaksana ngeunaan pisan kanu ngajenulna wah atuh ieu anu ngajenul mungsrat ngaluarkeun getih kalayan aya makhluk anu ngagajireng nyelebet ieu pajawa waras itu makanan jati itu makanan waras surya damang kakaknya syahai teh wah kaula wah saya Gatot Kaca ayah anak aduh ayah anak nun kejadian kieu nama lain apa sehat nuhun aya kiringan jurangan anu maya di dieu sareng kawan
aneh naon nu jeung nah ini berget orogo di berget gua tepan teu damang sumuhun nyeri nah aya teh aya naon damang nanging aya nu aneh eta nanah namun sagede kitu Alhamdulillah damang dengan ayah. Nah, bapak itu tinggali Pak ya Penyakit Gusti itu bapak damang nah katanya lawan aing mah nyapekeun sarerea wah baik naon naon kerenci lain kerenci eta aya nu mah gajeung tina sirah bapak maneh tah ieu panyakitna ieu penyakit teh mah lu babi meureun hali dawala naon ieu ieu aya nu gajeung tina mastaka wasman ieu panyakitna teh eta kokotor paingannya nyaut tanda ramueuh gencu eta getek karaksana jeung nyeri otak suara bilih nular ieu panyakit urang dulu kan tonu penyakit bukan hirup penyakit bapak maneh dola hirup orok lain hirup orok tinggalin sabenerna tinggali itu naon ye kamana hidung maneh ieu pan nuju harja ieu sang sigareng sigawana nuju luar cau bituar aya cauan teu bungkul keur naon sigawana aya diajar ngadalang cenah aya kana aya kakawe teh surup-surup nepi ka ieu itu jangan aku nah kada diduruk di penyakit dawa saya nama gitu kurang ajar pisan teh siga sebelahan belum babi teh bener Pak nya juga monyet ini buntutan Pak monyet ini ya Bapak teh belum monyet teh teuing lamun flu babu kurang dulu Pak bisi nular kata tetangga Bapak kuat dari jam pewek wabi mengundangkan belian wah silakan biasa geus kejadian kieu pahlawan kaburangan teh loba liap kata aneh anan saya teh mah ieu kumaha ke Gatot Kaca tolong Kakang Semar iya nu ulah diduruk cepot maju kan segala rupa persoalan anu kasaksi nu karasa nu kadenge nu katempo mun terjadi ilmu mun terpakai hikmah rugi ke urang urang mangpaatkeun cepot urang cageurkeun heula urang cenah eling heula ieu makhluk punci cenah mah kan urang parapkeun kana lele jumo ubar mengi cenah monyet matina ada asem cenah lagi nama waras mana jati-jati itu makan waras oleh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Mang Cangkok Wijaya Mawar cager aja yang bangun
penyakit gerah ngeteng gini bangun canar deh banyak lain bangun canar monyet bodas ini ya gerak kuat ih aya keanehan gini aduh banyak lain tuh KTPI atau PKRCTI untuk bejaan menuju mau terame kejadian ki aneh penyadol di shootingan nya hei makhluk jangan berwek deh tau lah semua kapihatur lu bisa ngomong lu monyet dia mengenai monyet lagu kayak lagu negeri makan kalau monyet bisa ngomong bulan atau monyet bulan atau terbiasa tau ada mengubahkan anjing salila iya anu jadi penyakit tak Kakang Semar Badraraya leres sopan dia monyet singgaleh ku monyet ay monyet sopan ay mana ente atau sakit juga dah monyet sopan babaturan mulai hasil namu jibatul beringahin nabi bisa ya ku jiwa bisa dimangan bisa saha sampean ngaran kaula teh Tirta Wanara Suta Tirta Wanara Suta Tirta Wanara Suta urang mana? Urang dia urang dia kumaha? Urang dia kalahiran di dia kalahiran di dia inung bapak jadi saha inung bapak sampean pun biang Ibu Siti Ragen bapak Semar dipenci siapa yang belum yang manis ngawirang teuing saing nyaho yang warisan teh teh kaakuanan teuing orang berdagang beak digadekeun sia sawahna ge kiraanan 3 tumak tumbak ke surat anak Kakang Semar ari indungna Ibu Siti Ragen ina dibalik jadi bapak nu reuneuna anehnya euy Pak nepi ka ngahina gitu monyet aku we meureun bapak heureuy jeung monyet bari tau buating piratinan manya jadi dibalik jadi bapak nu reuneuh teh nya meureun bapak aing ngaji monyet sajadi cokot hikmah napa cokot hikmah jadi gorengan Kakang Semar bulan ngaku ieu putra sampean ih amit-amit manya di si abdi teh panjang lemah manya anakna monyet meureun bapak teh bareto teh heureuy jeung monyet nyaho goblok sia ka mana karepe ngomong teh lain kungsi jeung si hati jujur kuararane jujur ya tuh Pak kungsi ngarenyohan monyet berenya kungsi ngarenyohan punten agan iya anak sia ngerakeun kula warga aing sia nyemarkeun bakal kasilukak punten agan iya bakal kasilukak kana geus kalau kakanya pria kaja paling angin-angin deuleu aing boga anak monyet ribut tak ngomong urang asina mengeuleuheun ngomongku ulah dipukul cen meureun teh si Semar teh geuning anakna teh monyet iya kadenge we ku wartawan kadenge we ku si Ajo saha si Ajo teh heudorna geuning sok Ajo cenah kitu nya siapa gede-gedekeun eta geuningan bae nanaon sia teu sudi abrig-abrigan teu suka prak-prakan keur manyiksa ka aing Kakang Semar iya nun
negara kekayaan riweuh dah menjahareng layang jamu sekali musada lapur aya nu ngiwat aya anak Arjuna nepi ka ayeuna san pangih Bima cing menta pengertian Kakang Semar Badranaya salametkeun negara salametkeun lambang negara hudang sia karasa sendiri ya wajar we aya disiksa ku bapa mah panginten kaula teh bedego ngerakeun nya adalah sabar gitu dume kaula beda bentuk nuhun bapa sabar deleh ku monyet era aing ku era da ku batur oh itu tadi teh makan si cepot teh cenah geuning adina teh monyet eta nu ngaideuh etan mata tong boro mau kabuk make boga adi si monyet boga adi si gareng di daerah aing mah tuh era bawa masa semua eta ku gede huluna nggak SMS ka batur teh sia aing we oh eta kitu kan nya boga anak teh sapar dilahirkeunana teh teh heuh ku aing teh tiap anak lahir batin loh nuhun dengan aing terido Cepot kaya negara kerkit sokot hikmah na pot sokot teh barokahna tukang lah dengan wirang atuh tahan heula ku aing dek dia ku anak nuhun lahir batin bapak ku anak uing nu amak tilu tumak teh cukup satumak ewang si dawala abdi si gareng ayeuna atuh monyet atuh kurang meureun kurang eta teh terus suratna geus soek asal syaratna hiji dewek teh boga negara boga lambang kagungan negara anu disebut layang jamu sekali musada mun bisa mangihkeun eta di aku anak kaduana Arjuna katiluna juragan Bima bisa kapanggih eta ku dewek dek di aku anak ai perintah anu jadi sepuh mah pada diestukeun pada dilaksanakeun anak kolot lukut naun negara wilubuki dan jadi bodas dada antara karena bumi buluan belujang jangan orai gasang kapenak anu dipilarian ku kaula anu disaurkeun ku bapa neme putra mawa kawangsul bapak wah tong balik lamun capangi nanging nyuhunkeun disaksi we ku Raden Gatot Kaca ti awang-awang ku Gusti Batara ku Kakang Astajingga menyebut Kakang Blok punci cek wae bukan rasa gengsi goreng sia kanyutna wae bejana cenah kanyut monyetna coba bisul oh tetangga aing mah tok makan bisu jarara dina awak kudu mencit monyet cenah ada mencit kanyutna ala goreng cager bot cager pae terus si eta ngomongna wah ulah betah di iluan ku si Cepot corona pakai jarios gitu dan di luar gua anak lamun kitu agan kumaha serius ku kaula dimonitor ti awang-awang ke kaula rek nyaksian ti awang-awang nepi ka mana perjuanganna ieu wanara nuhunkeun kalunturan kolbu Kakang Astajingga Kakang Dawala di sia ini dan damai udah enggak capek tinggal mari ti mangkukna deuleu Cepot dan berjuang ke negara pot
Pemikiran negara memang keselamatan dunungan maneh Bima jeung Arjuna oge lambang kagungan negara siap tonging sanes Abdul Ma'alim diperintah ku monyet nyai mah perintah kaula we nu saya apa begitu mah naon sababna sia teh make jeung mau dititah monyet kira rek mayarna monyet ai ku Gusti Batara Bapak aya tagihkeun eta si cepot pabrik teh akhirnya we nambut kagan mah 500 mah nah pot nambut kagan geus kacontohan nu tihla-tihlan tapi kadendem gitu bapak judungan aing jik ini terlalu pahami wayahna tuturkeun asta digajeng sinabala kai agan mangga ai perintah agan mula catat asa ya siap monitor teh melawak siap Kakang Semar teh giring kedah di kumaha di syukuranana ku si abi gen kaula aya ya anu kedah ya akara ya kuana lamun geus hasil eta anu tilu